Para kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Ayeuna nincak bagian ka-13. Harita para wargi Aki Edeng siga nu nimateun pisan ngaleureut cai kopi. Dah, ieu mah cai kopi teh seungit euy, aduh. Cing ulang icip-icip ku abah. Bari Aki Edeng ceng kana cangkir tuluy nginum cai kopi meni nyuruput kumisna anclom kana cai kopi. Alhamdulillah. Menilai kerkieu mot euy, aduh. Karasa merenggel kana beujit ya. Pokna bari ngecagkeun cangkir tuluy nyusutan bibir ku tungtung sarung. Kumaha Abah perkara Jang Sarji teh geus dipangneangkeun ku jalan batin? Cek Bikmot mungara nanyakeun urusan Sarji. Bari diuk nangis sedra ngadeuketan Aki Edeng. Ngaihu abah teh sapok-pok rek nyarita bieu teh. Tiba jam magrib abah nyendak Allah sangka Jang Sarji bisa cageun deui. Kawas sasari. Hayamun aya pi ubareuna teh kunaon kitu? Nya bieu teh samemeh mane ngaloikeun nyawang kamar. Abah teh meunang ilham disebutkeun ngimpi jatuh hees abah ge. Tapi aya nu ngaharebos ka abah, teuing saha nu ngaharebosna mah? Sabab teu kadeuleu. Kumaha cenah dina ilham teh Abah? Tio cek nu ngaharebos ka abah teh. Perkara Jang Sarji pasti bakal jag-jag baringkas deui ngan dalila. Teuing sabulan teuing 2 bulan. Piu bareuna teh ku Ki Urat jeung Akar Serewangi. Ki Urat jeung Akar Serewangi Abah? Tanya Bikmot bari neuteut. Oh nya Ki Urat jeung Akar Serewangi. Dikumahakeun teh? Ki Urat jeung Akar Serewangi tadi bebek. Tapi kumaha heula hasilnya bersih kitu? Ari geus kitu, tuluy godongkeun cainya dibake mani atawa dilapkeun ka sakujur awak. Tah kitu piduluna teh. Kahiji eta piu bareunana, kadua perkara Dimas Malati aya nu ngampihan bari dijieun alat. Tapi lain ku manusia biasa sabodeu urang kieu. Ngan aya nu ngampihan cenah ku bangsa lelembutan. Samalah anu dikukutna ku siluman aya 2 anjeun. Ngeda Dimas Malati anakna ajengan mulia jeung saurang budak bujang nu mikahayang ka Dimas Malati. Teuing saha ngaranna mah jadi nyaho. Ngan eta budak bujang teh manehna terus ngalap ilmu nu teu bisa katingali ku urang. Ari manehna awaseun ka urang. Bari eta budak bujang teh sok nyokotan duit ti batur kalawan teu katingalieun ku nu dicokotna kitu. Ku guruna atawa ku siluman teh dingaranan si Tuyul. Kalawan sawaktu-waktu di mana Dimas Malati ini tiritan sok dibarengan ku budak bujang. Nu jadi tuyul teh samalah sok rajeun sare babarengan cenah kitu. Cek Aki Edeng ngajelaskeun perkara Dimas Malati. Namun kitu mah Dimas Malati teh sarua jeung kawin ka tuyul atuh nya bah. Cek Mang Sapnan kakara nyarita. Nya ieu teh mah nu disebutkeun kawin ka tuyul teh nyaon-nyaon atuh. Rek disebutkeun sobatna tuyul bisa. Tapi sawaktu-waktu Dimas Malati di mana sadar sok ingetin ka Jang Sarji samalah sok neneangan wae cenah kitu. Be, nepi ka kitu na eta Dimas Malati make bisa kasasar kitu kawas lain turunan anu ngarti kana bab agama. Sajabana ti kitu kapan Dimas Malati oge sok ngalaksanakeun kana ibadah tapi naha bisa jadi kausap kitu ku koron Abah. Atuh lamun kitu mah perlu dibejakeun ka mamajengan ku akang jeung ku Abah. Cek Bikmot hatena kaget. Bari ngareret ka salakina. Nya ku naon si model sabdan? Teu kadenge ku lewet teh nyaritana sakabun tarik sakabun gegereyeman. Cek Aki Edeng ngareret ka Mang Sapnan. Nyata nyaritakeun ku lantaran Dimas Malati kaayaan kitu perlu oge kudu ku kuring jeung ku Aki dicaritakeun ka mama jeung mamajengan mulia kitu. Cek Mang Sapnan ngajelaskeun sakumaha caritaan pamajikanana. Kumaha jajengan teh? Cek kadenge si Aki mah tuh urang ieu urang carioskeun urang wartoskeun ka mamajengan muliana. Kumaha jajengan teh mawacarana saha? Aki Edeng salah reung. Siapa mah lain mawacarana aduh. Cek Mang Sapnan rada ngabalieur. Punya mawa naon atuh da ku yewek mah kadenge calana kitu. Lain calana tapi kuring jeung Abah kudu kajengan muliana. Cek Mang Sapnan nyarita rada tarik. Orek mana naon mangke los-los ka ajengan muliana sagala. Narek ieu diajar ngaji. Nah atuh lain diajar ngaji kulantaran ceuk pituduh kitu ya Dimas Malati anak ajengan mulia kawin ka tuyul kuring jeung Abah jeung ku ajengan mulia ngabedakeun.
kajengan mulia ngabejakeun perkara Nyi Mas Malati. Cuk saha lain jeung nyewe kudu kajengan mulia. Nya ceuk kieu mot. Aing mah lamun boga gajinya dibebekeun ge bongok bujut. Hayang pipiluan we disaya teu kau punya seuri lulus nyeprot. Batu komo sok bae malan. Teu geunah deui geus jadi aki-aki nyawadaya atuh. Kieu geuning semoga di jaya nya. Boson beser belikan badang asan. Beuki badang akan. Dewek mah seuri sotenan ku kalakuan pamajikan lain. Tadi dewek teh nepungan ajengan mulia dicaram cenah ulah nepungan. Ulah carita perkara Jang Sardi. Ari ayeuna ngajulung puluh ka ditu. Ajeun ngajulungkeun waya ki wali geus beuting da eta meureun ngara dewek tiga beruskan nya Bayumbang. Nya tadi mah abdi teh nyarek ulah nepungan ajengan mulia teh kalawan terus ngadatangan ka Juragan Marga. Tidak perkara Jang Sardi di rumah sakit. Tadi ayeuna mah tapi lain ayeuna abah kudu ka ditu teh isukan we ti beurang nu maksudna mah ngajak ngabejakeun perkara Nyi Mas Malati gitu sakumaha katerangan ti abah bieu teh mah bimot ya teu naon-naon aja kumaha dijulungkeun mah manjok sieun ajengan mulia nya teu percaya nya ada apa-apa di dieu nya hayo ge mikang ewa ka abah eta mah kumaha kari pikiran anjeunna atuh re bade percandaeun mah syukur teu percandaeun teu naon-naon ari geus dibejakeun mah ku abah atuh lamun percayaeun bae sungguh sugan we ajengan mulyana bisa narekahan ku jalan ilmu tina bawa agama kasebutna ge alim ulama apa anjeunna teh kuring manita dicaritakeun ka ajengan mulia teh karunya ku Jang Sardi bisi terus-terusan disangka milampah teu bener ka Nyi Mas Malati eukeur mah eukeur Jang Sardi keur nyewa nyandangan tunggara-raga hayo terus-terusan disangka nu lain-lain kayak kumaha lamun Jang Sardi balik di rumah sakit anu nyariksa deui meureun beuki ruksak bangkaning teu boga baraya-baraya acan nyanya kumaha juga doy suganya ya kene umur abah nepi ka poe isuk geus ayeuna mah geus kajul ongkohannya ge geus tunuh ongko ieu panon meuni asa cepel kieu kadasana teh yung atuh rek sarema abah dan nya kuring geus tunuh jeung ieu awak meuni asa harari sakieu ceuk mangsapnan meh bareng pada ngorejat nangtung Poloyong Aki Edeng ngasup ka kamar tuluy ngedeng kitu deui mangsapna jeung pamajikanana anu geus ngalitikan lampu teh ngarampih ka kamar sedang lawang kamarna ukur ditutupan ku hordeng lawon balacu da puguh kamar henteu make panto sarua jeung kamar nu dieusian ku Aki Edeng beuki peuting asa beuki jempling nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet katut sasatoan nu sejena kalan-kalan lonok bisa dapat teh malanjeng baturna pating keureulung siga nu mawa rasa keueung ngan kabeneran harita hujan teh geus raat kari angin ngagelebug nebak kana daun-daunan ting korosak ting keresek teu beda siro jalma anu keur pating harewos tangkal awi ting gareret paadu jeung baturna pucukna ting pelenoy cidi ting laleok katebak ku angin peuting rai-rai bulan geus mimiti rai-rayan caang sakapeung greupoe sabab malibir kana sela-sela gundukan mega nu hideung sakapeung braide caangan kitu jeung kitu bae nyorotna cahaya bulan teu angger kira-kira setengah satu harita wetaneun imah mangsapnan kadenge sora anjing menirage ngagogog beuki lila asa beuki deukeut cungung disambung ku babaungna meuni lamat malembung jep anjing anu rageg teh jempe sedeng anu babaung mah teu eureun-eureun meuni aya ku pararantesna keur kasebut di pakampungan katamah mangsa peuting keur meujeuhna sisimpena hawar-hawar kadenge sora kokol anu ngarona kakara ngalider di jero lembur bari sakapeung ting harauk saolah-olah ngageuingkeun rayat-rayat di eta tempat sangkan sarena ulah talibra teuing barang tepi kaburuan imah mangsapnan jep anu ngarona narakolan kokol teh jempe tuluy dariuk dina golodong tapi teu sakumaha lila saurang rona ngagegero mangsapnan tangi ulah talibra teuing euy bisi aya lasunnya samang cek saurang rona bari nakolan kokol kalawan make nyebutkeun bisi aya lasunnya sam tapi lain lasun sato atawa nu disebut carih ieu mah lasun bangsa sedeng nu digegerona mah jongjon ngagebra taksiran kapulesan ngan aya oge nu kadenge batuk aha-oho nyaeta Aki Edeng tapi aring bari ngarengkol di batukna mah kadenge euy tapi suara batuk aki-aki moal Aki Edeng gitu ngenong di dieu saur tadi digegero di imahna teu nemalan borosa tadi nomor kunga ya perlu Aki Edeng perlu naon Aki Edeng teh mah minta nomor gitu Aki Edeng cek batur narona lain dak minta nomor dewek mau ongkohan iraha teuing dewek geus ngalaman mau di nomor saumurna ge can pernah mau di nomor seperak-perak acan perlu naon gitu batur narona taletena keur bari musiwal ngedok dompet wadah bako
nugeskolot mah lintang rek minta diwaris ilmu pi bakal di dunia jeung di akhirat mumpung dewek aya kana yang bisa saumur. Rajin rek minta warisan ilmu ka Ki Edeng. Bisa naon Ki Edeng mah atuh dipenta ilmu kana kabeungharan. Da manehna ge sarua model kuring geuh kaboga. Dipenta ilmu asihan da jampe pamelet ka awewe. Da manehna ge geus teu payu karana nini acan. Komo karana ngora atau kaparawan mah. Can udahekeun ka Ki Edeng. Pecek rek leutiknya tulang wungkul. Nari lain mah ngomong desok yang jing ngaboe malah mun ceuk kadengin ku anakna heug dibejakeun tada teuing we Ki Edeng jeung anakna ambok meureun euy kasih lain teh ulah sok kitu barina ge euy basa kitu teh sarua jeung ngahina ngaranna ceuk rona ngambek ka baturna nu katelah Adma celengkeung saurang deui katelah Oji nyambunga da si Adma mah disiar bae pidorakeun teh Mang Jali eta meureun dumeh waruka Ki Edeng geus aki-aki tangtungan penek leutik tur kuru padahal leutik Ki Edeng mah lain meunang ngarautan sedang ilmuna mah kawilang luhur we da jeung aki-aki bae kaina si lain kasebut ngora keneh awak seseg jago lamun si lain bisa hojang ayeuna Ki Edeng tong baroning lain itu juragan marga kasebut ilmu beunghar tangtungan jangkung badag kasasaha teu boleh aing sia wae ku Ki Edeng mah piragi ditepak pala batuurna ngadaprak sia kawas nu pehong si lain moalnya we kana wawanen jeung pangartina Ki Edeng. Tanya kita ke Mang Wiranta marita kungsi nyaksian jeung dewek di lemur babakan baru gitu juragan marga ku sareng ge kanyahoan galakna keur jeung kana ngarentenkeun ge beuki pisan cek Adma barina teh galak sotenan ka awewe galak kana galak ngaruksak tukang ngarurujit terus bareto nyawa sobatna juragan marga bana lah mah ngaranna teh nu kuring poe deui cek Oji para mitra nanyakeun ka Mang Wiranta nu keur udud bari nangkep tuur dina golodo. Baba Buntong mun teh salama? Tanya Baba Buntong. Ku aya Ki Edeng mah kuat kokobongan atuh digitik puteulina. Ameng teuing. Baba Buntong nu awak masih gagentong teh Oji? Eta sobat juragan marga. Eta pasalna kunaon mah digitik puteulina sagala ku Ki Edeng teh. Nah, Ki Edeng nganjuk duit teu mayar ka Baba Buntong. Adma papanjangan. Gileng nginjem duit teu mayar pasalna mah Baba Buntong nanyakeun imahna juragan marga keur mah Ki Edeng teh geus kurang reuneu atuh Baba Buntong teh ngomongna teh pati bentes kawas nu sadel sakapeung ku basa Sunda sakapeung ku basa Indonesia cek Baba Buntong teh kieu aya aki kalau lu mah ieu lagang walaga li walaha pandangnya Ki Edeng teh nyebut aki-aki balaga cenah da maksudna mah Baba Buntong teh nyebutkeun juragan marga. Eta mah Ki Edeng harita kene sidongdang dina golodo. Kuat ngah jelang terus serenteng ngababah ka Baba Buntong bari tetap sini ujung cabete bu cilina digiti. Atuh Baba Buntong teh nyeueuh terus kok ngomonggan. Terus ngomong teu bisa pati bentes. Hayya si Aki hello. Si Aki henteu yahang. Henteu aya pikiran. Teu bugu ceuli we di puku ha. Si Aki hello. Teu punya laja ha. Gitu cenah euy. Naon cenah teu punya laja teh. Lamun bentes mah teu boga raja cenah. Raja teh jadi lajanya. Geus kitu kumaha tuh Baba Buntongna? Adma ngabarakatak mina seuri. Kukulotos we bari ngaleos semalam make nyebutkeun di kieu. Awas si Aki cenah ki gelo. Da kitu uyahan cenah. Ada di wejakeun cenah sama sobat we macan sama Kang Alul Amang kitu. Naon cenah macan jang Alul Amang teh? Duka hari muka macan mah amun urang mah cenah Muhammad Hasan cenah kitu. Ari Aluman mah maksudna teh Abdurrahman. Itu kan eta we ngaritana kitu. Ameng nu gelo. Ningali ruksak ngaranjel mah nya. Aduh, malah mun nyebutkeun saeutik bari nanyakeun nang saeutik bari nangtung bisaeun mah. We bisaeun mah. Kumaha teh lamun manehna nyebutkeun saeutik deui bari nangtung. Hayya saliki lagi wali lantung. Aweng aduh nu urung sia mah ajarkeun deh wali nangtung cenah. Alah aing mah euy aduh geus ya gandeng aing mah lah bari ge lah sarsion tohod teh lah. Adma meuli suka seuri babaraha katakan Mang Wiranta kabawakeun ngeuh ka ieu tungtungna mah jadi eak-eakan. Mah geus Adma batur garanengeun nama angguran urang ngider deui kabelah wetan nu tacan teh tuh cek Mang Wiranta bari turun tina golodong atuh nu sejen ge tarurun terus ngider deui bari nakolan kokol
barang tepi kasih si lemur nu sajena palebah tampian hanapeun tangkal kawung ronda areureun sabab ku sararea kadengin sora awewe ceurik ngabangingi bangunukannya nyerian puguh ronda karageteun bari silih reret jeung baturna pok Mang Wiranta nanya ka baturna rada haharewosan harita Mang Wiranta rada haharewosan ji sada awewe keur ceuriknya nyaman teu perbamananya ada teu buku kadenginannya kadengina mah kukuring mah sora ditampian Mang Anta sambung Adma teu lila jep awewe keur ceurik terepe cungung anjing babaung palebah kebon awi pasireun ronda nu keur ngarariung bareng jeung sora anjing babaung ciri hieu sora awewe seuri cicirihilan dibarungku sora budak pating cerewet siga nu keur hareureuy jeung baturna geus kitu kadenge ku ronda sora nu jejeritan matak pika hariwang sada nu jejeritan Mang jelema atawa juri gitu cek Adma bari ngadeuketan Mang Wiranta cicing tong cekcok Adma yang nya urang intip di dieu cepet tinggal deket di mana mama ajudan mulia ayo jujur ringkangan Oji ngahuit ngantelkeun curug kana bibir terus tutunjuk barang ditingali ku Mang Wiranta jeung ku Adma nya gigireun bumina mama ajengan mulyana siga aya jelema atuh geus teguh sangkaan sararea pasti jelema jahat anu kasebut bangsa trek unggah ka bumina mama ajengan mulia pok Mang Wiranta haharewosan ka baturna ngajak ningker leos arindit dina leumpang pating keteyep tiluan pada waranian kuliwed ronda ting kuliwed kanu buni terus ngadarepong ngintip jelema kalacat nu dicuriga ku ronda teh unggah kana teras katayep ronda laleumpang deui sanggeus deukeut ana breh teh saurang awewe nu can katingali rupana Bang Wanyi Mas Malati nu digujulkeun dibawa kabur ku Sarji teh datang cek Adma ngaharewos ka Mang Wiranta kalawana panyangkana Nyi Mas Malati oh suga Nyi Mas Malati rek balik kumaha atunya tanya wae kitu cek Mang Wiranta sarua ting harewos nyau tanya we ku aing euy tapi nanyana udah digerentak bisi di bari deketan digerentak bisi leuaseun hayo ke ngajerit bari ngajurkeun sararea nyageun ku kuring lah urang deketan bari ditanya dimana geus jelas Nyi Mas Malati urang ngageuingkeun Mang Nawawi di tukang supaya dipejakeun ka mamajengan kitu cek Adma geus teu ragu-ragu deui katanya parita keneh para mitra sadaya leumpang lalaunan kira-kira sameter deui Adma ngagero Nyi Mas memulih pokna bari ngajanteng tukang nu ditanya ret awe nu ditanya ngareret semua asa-asa barang breh para mitra nyawe katingali ku sararea Nyi Mas Malati serenge ngajak seuri bari mencerong ka Adma tapi teu lilar ketak baeud meuni semua hasil sedang panon tetep mureleng ka Adma pok Adma ku Adma ditanya deui mulih di mana Nyi Mas atuh sanggeus ditanya kitu beungeut Nyi Mas Malati nu tadina geulis ngadak-ngadak robah matak pikasieun panon bolotot irung bangir jadi pegek kuntu orongoh tongar buuk jadi gima semu cepel ciri hieu seuri harita teh para mitra atuh puguh we Adma jeung baturna nu cita tadi lalu dengan teh ningali rupa kitu mah para mitra tinggar wak bari ting beretek lalumpatan nyebutkeun walau cenah komo Adma meuni abret-abretan siga lumpat muning edan geus teu nolih kana tincakeun sagala rupa dilupakah para mitra sagala rupa katajo nepi ka Mang Wiranta meuni blaglug labu kata mah taneuh lalu euretas hujan tapi di lemur pasantren saurang ge eueuh anu nyaring duka tibra teuing sarena duka sarieun kuno tinggarwa harita ronda nu tiluan rumpatna ka beulah kaler ka lembur Juragan Marga muka beneran ditepas imah Juragan Marga aya dua orang lalaki keur ting jarentul si Horeng Ki Hawur jeung Ki Tihul manehna keur ngajaga sababunga peuting sok sarare di laluar gerok Ki Hawur nanya sorana badag bari ngorejat samalamsat bedog sagala saja beun cek Ki Hawur adu Mang Wiranta jeung baturna nu deuaan areureun terus nyalampeurkeun bari amakan ting harega pok ojine malan dibarungku amakan renghap ranyu hari Mang Wiranta jeung Adma gek wae dariuk bari nagolodog siga nulung sebeak tanaga itu ayah Nyi Mas Oji nyarita teu tatag Nyi Mas Oji Nyi Mas Malati hah Bang Deng Nyi Mas Malati Nyi Mas Malati temal Oji Tihul ay Malati cenah we mana Tihul curing gancang oreja di mana Oji di ditu hadeupeun imahna nanya we eta Ki Hawur siga nucang caya nanyakeun heula ka Mang Wiranta bener tema Mang Wiranta nya ge manehna kasebut geus kolot ningali nu matak pikasieun mah ngadak-ngadak bubu
Geuning keur ngajanteng hadapeun tanggal muncang. Cek Adma ngabejaan bari nunjuk. Ret harita para mitra Ki Haur jeung Titihul meh bareng pada ngalieu. Ana breh nyawe awewe keur ngajanteng hanapeun tangkal muncang. Bari arapaleun keneh kana pakaian Nyi Mas Malati. Oloh. Oi Malati oi. Geun juragan marga Tihul. Cek Ki Haur rebus ki Tihul ka jero terus ka keterok kana panto kamar. Kabeneran juragan marga lilir manehna gentak ngorejat sarta nanya ti jero kamar. Saha deh? Abdi ganti Tihul. Aya naon sa Tihul? Sekedap keluar dagan. Cek Tihul kletrek juragan marga kalaan na kunci. Berai dibuka sarta nanya deui. Aya naon sia? Itu kan Nyi Mas Malati nuju ngadeg hanapun tanggal muncang. Upina bade angkat tadi asa-asa. Kasieun ku juragan duka teu deung. Teras ka dieu da itu geuning juntang janteng di balik kulon hanapun tanggal muncang. Dai lain nyawa Malati ka dieu. Ceuk saha aja. Beda aya rona tiluan ngawartosan ka abdi. Nggak percaya kan omongan dewek. Tadi cek dewek kumaha ngomong kasih lain jeung kasih Haur. Cek dewek sanajan Malati ngejat ka mana ge pasti bakal ka dieu deui. Aya kabuktian bisa nu mata kudu percaya kana omongan dewek. Sabab dewek tadi ingat kana kalimah pikeun nyari kaja awewe di kajauhan. Nya pangwaris ti guru dewek aki diba terus jago di datar gunung kasur deuleu. Laras terlepas pisan dina perhetangan juragan Su. Jetu tulen ilmu luhung. Anu sanes maduh tacan gantenan kaungan ilmu kitu kan. Estuning eta mah lah. Tok cerpi pisan ilmu teh suhun. Pokona mah sanes eta mah sanes kode. Sanes kode deui eta mah tos jetu laras-laras. Kitu dah. Atuh dewek saha teh sia Tihul. Mana ayeuna rona? Itu ditepaskeun Ki Haur. Rona ieu teh. Gares mang abi mah tiluan rona. Temal Adma nemalan bari ngalieu. Baduh sia. Nyebut mang ka dewek. Ngasih lain galau dewek itu. Teu uyahan sia bujur sia. Juragan marga ngambak dume disebut emang ku Adma. Samarukna mah Ki Tihul. Oh sun hilap punten juragan. Cek Adma menipu purungkutan. Bener aja ningali Nyi Mas Malati. Leres kan nanging. Wah, bingung nanging naon sia mana ayeuna. Itu kan sun ngadeg balik kulon hana tanggal muncang. Teh Mamang Wiranta bari tutunjuk. Ujung ku abdi kan cek Haur ngareret. Gani ku dewek. Ulah lain musim cantik ke. Terus lain lah. Ku agana sumun sakantenan. Ilmu nu saurkeun tadi teh. Watak deui sun ku juragan supaya Malati sadar. Ieu poe aduh. Ku dewek lagi pentang heula ku ilmu jagi di bas ya. Ku cari cing lain di dia. Jalan dewek ngawatak ke ilmu tadi. Cek juragan marga tuluy gegereyeman. Bari ngajanteng dina golodog sedeng rona anu tiluan pating parlong. Ningali juragan marga keur gegereyeman teu puguh kadengena bari panon dipeureumkeun. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Tutas gegereyemanana harita teh nyah beunta kalawan teu loba nu dipikir deui juragan marga ju turun tuluy ngagidi grek nyampeurkeun ka Nyi Mas Malati. Nu harita keur ngajanteng keneh hanapeun tangkal muncang bari nyinghareup ngulon. Sanggeus rada deukeut reg juragan marga ngarandeg tuluy ngadeheman. Cenah juragan marga dedeheman meunang 2 kali. Tapi nu dideheman mah tongoy we nongongan keredeng juragan marga ngagerendeng jero dadana. Sanajan tadi aing kalau kita duit 50.000 ge. Asa gagandian 10 dikeun. Ku ayeuna Malati bisa nyampeurkeun ka aing. Taksiran ilmu aing nu dipentangkeun tadi terap kana batin. Nyi Mas. Kawasna moal gagal deui dina penting ieu mah anjeun bakal nyerenkeun sagala-galana ka api. Nyana Nyi Mas, rek surang mah ti tadi we atuh tong make ngejat heula. Ulun tadi geus puas saja api teh geulis. Moal lila-lila isukan ge urang ka ama jeung ka api kurang badanten pikeun salamatan. Hayang nyangap naon hiburanana ku api moal burung di turunan geulis. Hayang nangap petuk tilu, nangap jaipongan, bajidor. Pokona mah hayang nu leuwih model. Pokona bari can aya nu dibatur. Bisa. Aku api dilaksanakeun nangap jibrut ke tiru poe jiru bening Nyi Mas teu naon-naon. Nyi Mas hade api teh geus deg-degan kita can naon-naon ge. Api teh gede kayakinan puding ieu Nyi Mas bakal ngalaksanakeun kapuasan hade. Kitu gerentes hate juragan marga. Geus uju bakal laksana ngantir hawa nafsu setan.
ojeng Kang Juragan Marga ngalengka regeureun tuluy ngagero laut Nyimas. Ya api guys. Ya pulang ka imah tong ngajanteng di dieu bisi asup angin. Tong sieun-sieun ya api ge. Moal katutuyan amak pokona mah. Kunaon atuh mun dieu ngarere-rere Nyimas. Sieun ja amak ku api. Moal api mah moal ka amak. Malah jambula ku api. Kajadian tadi Nyimas ngejan. Pagua tuh ku apinya. Juragan Marga ngolo geus kitu ret Nyimas Malati ngareret lalaunanaker. Ana bre aduh hareupa jeung Juragan Marga kuak Juragan Marga leungit ka lalakian. Manehna ngagoak ngaberetak lumpat sawadu disangka Nyimas Malati teh. Katingalina matak pikasieun sakumaha nu katingali kurona tiluan. Aturona nu tadi keureuh ditepas Juragan Marga meuli jelung jeleng teu beda ti beunceuk ka di gebring. Terus timbal teu sawo geus tenggeuh. Ceuk pikirna jurig nu tadi ngundang Juragan Marga. Puguh Ki Haur jeung Ki Tihul areuwas kentak marena laluncatan kaburuan. Rek muru Juragan Marga disangka Juragan Marga dipahala ku Nyimas Malati. Kunaon kan? Ki Haur nanya bari kaget. Sedang Juragan Marga teu nembalan terus lumpat. Kalacat unggah kana kalawang. Kagancang nulakan maneh tina bakating kusieun. Anak guak Ki Haur paamprok, guak bari ngaguak bari ngaberetak lumpat. Kitu deui Ki Tihul sareng situ jangkung badag teh paramitra kumis baplang sanggadulang. Kabawakeun ngaguak kontran kumis ge ngaplek sapada harita. Ting beretek lalumpatan menipat tarik-tarik. Sedang awewe nu disangka Nyimas Malati tadi geus ngiles duka ka mana losna sabab eueuh nu ningali. Sanggeus leler tina kaluasna Juragan Marga keheula ku dua ku tilu. Kahiji keheula ku Rona nu ngabejakeun majarkeun aya Nyimas Malati. Kadua keheula ku nu jadi ganek-ganekna ngadon ngarenjang. Atuh teu wuru Juragan Marga. Harita amuk-amukan sorangan di imah, sagala dibebeutkeun sagala ditajong. Meni brong-brang brubreg kawas anu keur galungan. Si goblok sia. Si daruyahan badul sia. Dasarona gero si badul teh. Kaing ngadon nipu sia. Nipeng kaing majarkeun aya Malati. Buktina mah aing ngadon setengah rek diparamkeun ka jurig. Badul teh. Seru jeung gogolak si Haur jeung si Tihul. Rasakeun sia lamun ceuk marantong ka dieu. Alah, rasakeun teu yahan naon sia. Ngadon labur badul teh lain nulungan-nulungan. Aya we. Rasakeun minta duit ka aing moal bere sia. Juragan Marga kukulutu sorangan bari ngukakeun panto hareup. Tuluy ngagero ganek-ganekna nu kabeneran harita si Tihul jeung si Haur datang. Puguh we duanana beak bersih dicarekan lak-lak dasar di sisia. Bangga waras ya. Teu aruyahan. Kayo kagoreng nadodonges. Naripu sia kaing. Ngarepkeun aing modal ku juri kuntilanak sia badul. Hah? Aya wae sia. Juragan Marga tibu pun cereng. Aduh. Punten Juragan Sepuh. Sanes ngomong nipu, sanes bade nyebakeun jurig ka sepuh, Juragan ka Sepuh sun. Saha tuh? Kumaha atunya? Tuh, sia. Ngomong ge geus salah sia badul. Semuanya aduh leuwas kan. Sanes nyebakeun Juragan Sepuh ka jurig sun. Malih mamang upami bade disanggeumkeun mah. Meni hoyong mariuskeun we kana beung budak corona. Panyanyamang teh leres wae manjanteng hanya puncang ka muncang teh Nyimas Malati. Si oreng kuntilanak. Meron aku mang, sareng gueu ku Tihul di pilarian nang joayana. Bukannya rumput bukan terus malabur. Jauh bumi ayam mau ya rupina juara aku manggil sud. Tema Ki Haur. So, manggil nada dihabundan we juga Sepuh sanes teh hoyong. Nulungan mung sami we memanggil lumpat. Sareng gila dengan rupi istri. Nu tadi sun wantun. Keneh ngayonan musuh tujuhan we juga Sepuh. Sabung Ki Tihul. Sanuk-sanuk menta dihampura ka Juragan Marga. Nu keur baeud meuni baketut hasil. Oh, sanes kitu ngomong teh ngaros poekeun. Nah, Nyimas Malati teh munjung gitu aja napi ngalap ilmu tira mana untuk kataekan ku anjeunna Juragan Sepuh. Ya. Mangga sia montong ngomong we saganyangan. Cek Juragan Marga ngagebes. Terus asup di ka kamar bari panto digebrugeun tarik semua ambak. Ari Ki Tihul jeung Ki Haur rejep jarempe siga nu beak diomongkeun. Sakapeung-kapeung silih reret luk tungkul bari nangkep tuur leng mikiran perkara Nyimas Malati. Akhirna Ki Tihul jeung Ki Haur tinggoroyoh ngaredeng di tengah imah nepikeun hareupna sare sabab masih keneh peuting kakara pukul 2 kurang. Para mitra kaum dang, mangsa peuting geus ngagilir deui ka mangsa beurang ku kawenangan Gusti Allah nu nyiptakeun bumi jeung langit katutusina. Cahaya batara surya meni asa cekas bengras mega ting arendat siga nu mapaesan langit semu paul. Harita teh para mitra mega anu ngagulung siga maju lalaunan ka siri ku angin. Kaayaan di ngalemur meni asa simpe geus puguh ti peuting.
Harita kasebuti berangge meni carang jalma babaku nama kaum lalaki. Meni saurang-urang acan ari lain aki-aki manugeus teu kaduga init-initan. Oreng lalaki nanu jarak jager baroga gawe maracul di sawah. Hayam diunggal buruan ting kelendang. Harita teh para mitra domba ting berele hayang nyatu. Manuk-manuk bisa rada ting geleber. Dina tatangkalan harita teh. Harita wanci hanut moyan saurang aki-aki keur ngabelengkong diuk dina babalean ditepas awakna semu bongko. Tapi katingalina mah siga cangker kene. Kuat kene ajaran ancrag incrig. Si horeng eta teh aki edeng nu geus janji rek nepungan mamajengan mulia jeung anakna. Gero aki edeng ngagegero bari ngoleset turun tina babalean. Siapnyan? Kamana cenah dona budak teh? Koreng marengan kajengan mulia cenah tapi ukul ngololos. Sabnan. Aki edeng ngagegero semu keheul. Guru tak bimot pamajikanna mangsapna Norojo sarta nanya. Aya naon Abah? Ari si Sabnan ka mana teh? Itu keur ngomean etem di dapur. Doyo itu. Kunaon pemikiran ari sarakai mana si Amot? Koreng marengan kajengan mulia cenah. Tapi anggun ngomean etem. Kalau abang ada lentuk nungguan ganjang gitu edek ngilu mah namun mau milu abang lagi ini sorangan lagi tu cek aki edeng teu wudu kana gede amok nama para mitra sadaya keur kitu torojol mangsapna Norojo geus saged make pakaian bersih ngareta kolot ari geus kitu teh meuni eueuh pisan kesabaran cek mangsapna rek tulus milu kajengan mulia teh siasapna nyarek arek teh mangsapna siga nu keheul. Coba itu, dia cek pamajikan mana ke ngomean etem. Hanya si Samnan tak sekerek. Ya kan yang molol teka bina-bina teuing si Samnan. Kakak lagi ngumah werek si Agus molol deui. Nya keun kumaha bae lah disangka kerek pe kana nama bah. Cek Mang Sapnan. Manggelan aja we hayang nginum beuneu yeuh. Ya baru ku cai kopi satengah deui. Tuh, da kumaha atuh teu matak pidora kaeun teh. Oh ngaburu-buru ari dihayu-hayu ge heula rek minum. Lah keur bae atuh abahna tong sok saruana teuing da boga kolot malumen cek bimot barang aki edeng rek ceg pisan kana batok nu dieusi ku cai kopi harita teh para mitra sadaya Torojo Mang Nawawi badegana mamaajengan mulia datang bangun anu rusuhna harita para mitra barang mangsapna jeung aki edeng rek nepungan Mama Haji mulia harita teh Torojo teh Mang Nawawi harita teh para mitra sumpi Samurasun bulan Mang Nawawi uruk salam rampes geuning Mang aturan teuing Mang kumaha Mang tema Mang Sapnan Bang Eson jawa ki mujang sabuli kumaha atuh di dari ieu wijang semua Mang Nawawi teras unggah salongkrong sasalaman ka Mang Sapnan seuing kalau sana sabuli dia pengen balik ka ditu heula teh cios nya cawe bari sebang di dieu da Mang lagi Mang Nawawi terus nyolongkrong ka Aki Edeng kumaha saya aja deh Sapnan. Mereka pada hotel itu. Cek Aki Edeng nyambut kana leungeun Mang Nawawi bari ngareret ka Mang Sapnan. Mang Nawawi teh aya apa? Kumaha? Jadi ini anda tukang awi je. Aduh, ieu mah kolot lain tukang awi Mang Nawawi. Cek Mang Sapnan rada tari. Oh, nu di mana teh dulu ieu teh? Di pesantren teh Aki pada malam mama ajengan mulia su. Cek Mang Nawawi ngajelaskeun. Ya, iya kali dari obaluk si Nawawi. Nah, itu bagi pangling lagi teh euy. Lain ku kitu jabar eta mah awak teh jeung kieu. Nah, hari ayeuna jadi muheukeun jeung ieu beuteung mun buyak-yak itu. Oh, syukur we gedang balik kanan boga awak kuru jiga Aki deui. Geus puguh gedang Aki mah. Rek kuru ge da geus kolot mah kurang kana badang dahar euy Nawawi. Keur ngora mah heuh pangrewogna dahar ge sapoe kuat 3-4 kali deui. Jadi ayeuna kumaha Ki? Wah, ayeuna mah geus kolot euy. Kebirang ejo setengah ekor sorangan teh kurang kireum teh. Geus teu pati ajin. Aing mah dia tak penasaran bebengok bujur mah ieu bebilu di saya teh jeung Nawawi. Aki mah ya kituna sun geus kolot resep keneh kana heureuy. Da Mang Aki. Nah, ari keur bareng cageun mah jag euy. Da si mana ilahi jatuh Nawi. Main geus heubeul teh heubeulna keur tara ulin-ulin ka Aki kawas ka musuh wae deuleu. Sun kapan ayeuna sun balik ka Aki ka dieu. Oh ayeuna ka dieu soje deuleu. Nu dimaksud ku dewek teh tara ka ditu da eta meulun di ditah mah. Oh jadi tu mah tara disuguhan ku dewek teh. Ka urang mana nya teh Nawi? Sunan teh Aki.
boga pamajikan sia ka urang banyak teh. Mau itu sabrak tinggalkeun ku nini baru dage teu payu deui aki lah. Sehingga tupang neangankeun ku aki penjodohan keur abdi sung kitu. Cek Mang Nawawi bari ngicepan ka Mang Sapnan. Gue hayang ka nu nurut. Boga pamajikan teh hayang ka nu nurut kumaha? Tasunya yang ka nu nurut we ki. Dae ka nu teu ningali. Dah, sia gimana je nawaran pamajikan ka nu teu ningali. Kapan ceri lain hayang ka nu nurut teh. Anu nurut malintang anu teu ningali dituntun ka mana-mana ge nurut. Lah. Sukaya ya wae sia kieu cenah. Lamang dong dihaminan teuing atuanya ya naon anu disinarieun teuing disukene ka dieu asa leuwas. Cek Mang Sapnan ka karana nanyakeun. Tuh nya eta kieu tuh Mang Sapnan teh. Pangnasin mangka sebut ieu isukene ka dieu teh kajulungan ku mamajengan kitu. Samalah teh jelema rek kebaca itu nya eta balik ka Aki Aileng. Ngan beda kereteg mah hayang nyimbang heula ka dieu nya eta we kabeneran Aki Aileng di dieu. Tahun ujung-ujung ka ditu mah capek je pugu model atuh. Kieu maksudnya teh Mang Sapnan mangkilah dititah ngangkira Aki ku mamajengan teh samalah amanat teh sun kudu kairingkeun nya ku mang kitu. Beuh ngobrol ke nyaho ni lain sia nya wi. Cek Aki Aileng nanyakeun empok ka Mang Sapnan dicaritakeun. Iya Mang Sapnan kajulungan ku mamajengan cenah. Ajengan mana cenah? Mamajengan mulia. Oh, ajengan mulia nu di pasantren teh. Nya. Ali geus kitu. Apa diangkir ka ditu cenah samalah amanati mamajengan teh kudu kairingkeun ayeuna ku Mang Nawawi. Nanya kitu nawi aki diangkir ku mamajengan. Cek Aki Aileng nyarita ka Mang Nawawi. Mohon kirehna abdi ka dieu teh. Maksud daun saja ngangkir ka Aki we kada kairingkeun ayeuna keneh ku abdi. Nama tu menyisikan nu sadulung winaranya dengan mulia pugu akhirnya ke bahasa cincin kan itu sama lah di barangan kuyu yang Sapnan akhirnya kebenaran hilaing di tidak nyusul kaki benar kita pada kali itu gitu. Oh pada kali itu ayah naon cina dengan mulia dengan ngangkir kaki segala bukan sembade naon mung gitu baik kami demi orang ngangkir kaki. Oh nyaman tu tidak tadi kira gini yuk Sapnan dewek ke barangan yuk ada balik karena ya badur balik sekalian dewek bantuan ngomong di situ dulu. Ayo ngan kumaha tuh mangun itu cai-cai ajan dia. Lah, kebaya tuh Mang Sapnan lah ngurusus. Bimot punten we ieu. Aki bade dibantu heula ka pesantren jeung Jang Sapnan jeung Mang Sapnan tuh. Mangga bae atuh, mangga atuh. Mang Nawawi salam baktos ka si nyai nanya. Tema Bimot. Insyaallah tuh cek Mang Nawawi jut turun tuluy ngaleos arindit. Rek ngajugjug ka mamajengan mulia nu teu sakumaha lila di jalanan geus tepi ka nu dituju. Ya terus saja jeung Mang Sapnan bilih mama nuju di pengker. Cek Mang Nawawi ngaleos jalan tukang nu kabeneran harita. Mamajengan mulia nuju calik di patengahan. Anjeunna ningalieun di luar aya tamu. Korejat ngadeg lajan mukakeun panto. Assalamualaikum. Aki Aileng uluk salam. Waalaikumsalam Aki teras kalawat. Walar mamajengan mulia. Bus Aki Aileng jeung Mang Sapnan arasu. Da Mang Aki. Mamajengan mulia nyolongkrong kalayan sasauran. Rada tarik jalan uningangeun Aki Aileng geus kurang reung. Alhamdulillah sawaktos ieu mamajengan. Samulinya kumaha nu di dari ieu daramang sadayana Jun. Pangestu lahir mah Aki. Walar mamajengan mulia. Lajeng naros deui harita teh para mitra ka Mang Sapnan bari calik mayunan Aki Aileng. Kamana wae Jang Sapnan meuni blengles eueuh ka dieu geus bugu ari sarji masih kan geus poho ka mama. Aya we mama teh ka mana-mana abdi mah mung uyak-uyak we di kebon. Tema Mang Sapnan bari siga nu kapi asem. Ari sarji sok ka mana wae cenah deui. Eta sun ka mama lah ngebantu abdi mung tara ka dieu teh sun sanes awan hate mung nya kitu we wangsul teh burit-burit wae mama. Kajeuna calager mah tuh ditanyakeun so teh dumeh geus heubeul eueuh ka dieu bising gering. Nyaji mamajengan mulia nyauran garwana. Kah mawa cai atuh yeuh Jang Aki Aileng jeung Jang Sapnan. Mangga ke sakedap. Walar Ibu Haji Romlah lajeng nyanak gelas 2 tina rak. Sanes mama nembe teh kasumpingan ku Mang Nawawi cara rompok nu kawitna mah saurna teh bade ngabujeng ka pun bapa. Naing kaleresan Mang Nawawi kalau rompok kaleresan pun bapa nuju ngenong di abdi.
Saur Mang Nawawi pun bapak di baturan lingi cenah ku ama. Mun asa leuwas ama dupi kitu aya pikir sae naon sun? Cek Mang Sapnan miheulaan tumanya. Eta rek aya perlu we ka Ki Edeng. Nya duli maksud rek muntang tulung we kabeneran ayeuna ka dieu pisan jeung Jang Sapnan. Sabaraha maksudna ti kamari keneh? Mangga senyangakeun sasauran ka pun bapak Ki. Mang Sapnan Noel ka Ki Edeng nu keur nunutan. Aduh. Nah, ya aing kunaon si Sapnan meninggal leuwas ngadon tual-tual sagala. Cek Aki Edeng ngeurewaseun. Ieu mamang angkir Abah sasaurna teh aya kaperjudian ka Abah. Mohon Aki rehna kusim kuring diangkir teh biasa we bari muntang tulung sun. Ulupi-lupi teh pangarsa ngadon miwarang newak lutung. Kanggo naon lutung teh ajengan? Sareng di mana aya lutung? Parantos teh usum aya mah lutung teh. Aya we ari si Aki atunya. Pamajengan mulyana gumujeng meningagak-gak. Sanya kumujeng ajengan salaresna. Ieu urang mah teu aya lutung. Kajabi ti leuweung sareng bade kumaha nyewakna sun. Punten mama kedah tarik sasauranana jalan parantos kirang dangu pun bapak teh. Cek Mang Sapnan ngabejaan. Oh paingan salah wese. Mama teh nyebutkeun rek muntang tulung pangreungeunna si Aki mah ditanggal lutung. Samnyan. Tanyakeun atuh ku aing ka kersa ajengan aya naon cenah kitu ngangkir dewek teh. Lain ngabetemu wae kitu pok tanyakeun. Dewek mah teu ngeunah deuleu diseung-seurikeun ku mama ajengan teh. Cek Aki Edeng rada haharewosan. Tuh kaya katunggul lah isya. Bade pikir saona atuh ngangger Aki teh sun ajengan. Aki Edeng siga nu teu sabar nanyakeun ka mamajengan mulya. Kieu Aki langkung ti payun mugi Aki ageng ngamalum. Kasim kuring bila diangkir ka dieu maksa teh bade nyuhunkeun tulung ka Aki. Bade mun tulung ka Aki sun. Cek Aki Edeng ngareret ka Mang Sapnan. Leres Aki. Kayak sageda pajengan teu lepat maksa dipangersa teh mun tulung ka Aki sun. Teu saresna mah abdi teh sareng pun bojo nuju aya kasesahan. Nun upami Aki parantos ngartos mah sun ngadangu wartos. Pami teu acan ku abdi bade disangemkeun. Wartos perkawis naon teh sun? Rumawi abdi sareng pun bojo teh parantos sababaraha dinten nuju tagiwur emutan Aki. Tina perkawis pun anak wasta malati teh dugi ka ayeuna. Dugi ka carogena teras nyerenkeun ka abdi. Udah teh Nyimas malati teh aya sun gitu. Leres Nyimas. Dubi eta ka mana atuh cenah kersa ajengan? Mau itu terang ka mana-mana na Aki. Pami terang ka ditu ka dieuna mah di kamari ge tang tos dibujeng. Tos uding Aki perkawis pun anak teu aya. Aing nguping manguping eta ge pun anak subulungun ti Sapnan. Sareng ti Nyimot saurna teh Nyimas malati teu aya di bumi parantos sakitu dinten. Eta manawi uninga pangresa sok sareng saha cenah anjeunna teh kagungan kekenalanna teh kitu. Mawi saparantos liren sakura teh anjeunna teh tara ka mana-mana sareng tara ruang riung sareng anu sanes. Estu ngotok ngowewe di rorompok mun kabeh dianakeun. Sapertos sarji masantren sok rajeng anjeunna teh ubra-obro mali sawaktos-waktos. Pami sarji nuju macu sok dianteuran ku Nyimas. Ayeuna nu mawi Aki diangkir teh kusim kuring. Nya kitu maksa bade nyuhunkeun bantosanana ti Aki. Mamanawian disarengan ku ridona Allah aya gambaran perkawis pun anak. Jelas nama nyuhunkeun dipanguningakeun ku Aki. Nah pun anak teh teu aya ti rorombok teh ngejat atuh nepi aya nu nyanak. Nah ngejat ku jalan pacogregan sareng nu janten salakina. Saur mamajengan mulya akhirna munut tulung ka Ki Edeng. Kalayan Ibu Haji Romlah Mairan bari nyimpen cai kopi 2 gelas dina meja. Nuhun Aki cing atuh nuhunkeun bantosanana panguningakeun perkawis pun anak. Nuhun-nuhun pembil anak tiasa mulih deui ka dieu. Mangkaning ayeuna teh dihenteu-henteu ge nuju ka kandungan parantos 3 sasi. Cek Ibu Haji Romlah ge calik ge dengan carogena. Sanes ku kitu akhirna mah Aki teh tina ngaraos leuwas diangkir ku pangarsa teh nun. Ayeuna janten hoyong seuri beres pangarsa mun tulung ka Aki mun hoyong seurina teh ku eta we pangarsa sareng tuang garewa. Mun tulung ka Aki sareng pangarsa dinten teh kenging disebatkeun pabrikna Pangardi gudangna ilmu ari mun tulung ka Aki.
biasa naon aki jangan sanggem paribaos teu gaduh jampe jengkolin acan Sun cek Aki Edeng ngahinakeun diri padahal enu malu lemu namah lumayan kasebut rada luhur oge. Teu kitu aki ai perkawis ilmu mah teu jadi sepuh teh di murang kali sareng deui ilmu eta teh teu sami contona we sapertos dokter. Kapan dokter ge pada kagungan keahlian aya nu ahli kana urusan panyawat lebet aya nu ahli cepil aya ahli soca ahli kana ngoperasi saja binati kitu teu aya tukang paras tiasa marasan anjeunna tangtos muhut diparasan ka sanes kajabi bobi bade ngerok ke rumah ku nyalira mah tiasaeun teh aki ajengan mah tiasa we dianjekeun ka tukang cukur sagala Haji Mas Haji. Tamuhun atuh aki sanoos amanapun anak kasebat ahli ge kana bab agama perkawis pangartos mah teu sami saur Ibu Haji Romlah muatan kana cariosan nu janten caroge. Kieu ajengan oge Nyi Mas ari kedah-kedah teuing mah disanggepkeun aki teh ditatali keneh sajig-jigeun bade ka dieu mali upami wengi teu hujan mah sareng teu tos wengi teuing di wengi keneh ge bade ka dieu anu maksud mah teu bade nyangemkeun sahiji bade silaturahmi bireh parantos kitu kalamianan atuh jebang-jebang sareng pangersa ajengan kali perkawis aya nu bade disanggepkeun ka pangersa hari nama teh bade mios pisan gurutuk teh ki Nawawi Suping sauna teh kajurungan ku pangersa bade ngangkil aki atuh teh seureun we emo teh teras we aki teh ka dieu disarengan ku ieu pun anak Sun janten aki teh tos saya maksa ti tadina bade ka dieu teh taros mama ajengan mulia bari neuteup ka Aki Edeng. Leres kitu pisanya ajengan Upi name saur aki bade disaurkeun ka sim kuring teh tina perkawis naon aki kieu kersa ajengan dina dinten kamari teh aki teh menyaka dileuwas nyawartos teh perkawis jang sarji menyaka musibatan saurna teh anu nyariksa Sun nyanging luka saha anu nyariksa mah enggalna carios ku aki dibujeng ka lorompok pun anak maksud bade hartos nama mermanakeun resenteuna jang sardi anu nyiksa kitu barang lengkap teh kapunana leres we jang sardi anu nyariksa mung sareng aki teh kantos tepang jalan jang sardi kamari keneh parantos dicana ka rumah sakit mali saur punana kaya jang sardi matak pi ka salempangeun kitu janten jang sardi teh di rumah sakit aki mama ajengan mulia sapertos nu ngaranjung leres sunai di rumah sakit eta sugan cek jang sarji kusaha cenah jang sapnan mama ajengan naros heula ka mangsapnan mung bade ngaso heula para mitra ieu cangkeul ngadongeng bade ngaso heula ngaso mangga para mitra urang lajengkeun deui. Nu mawi abdi ge teu acan menak wartos ku sasana mama bireh kamari teh tingawitan abdi ngabantun sarji sun harita teh ka rumah sakit ugi kawangsuna deui. Sumun kitu anjeunna teu acan emut-emut sumun kitu tah. Janten mung abdi teh nu dianggur leuwasna teh ku cariosan dokter we sun perkawis jang sarji tiasa damang deui nanging janten lumpuh teh mamang sapnan. Masya Allah Gusti nu Maha Agung eta saja lemana cenah nu nyieun katelengesan kitu ka sarji saur mama ajengan mulia bari ngalirik ka garwana para mitra anu mulia harita teh dina manah nama kagungan timuru kacep Beni mantuna nanging teu wantun ari pok mah inggis lepat mangga tu aki lajengkeun naon bae nu bade disaurkeun teh mama ajengan mulia sasauran deui kalayan ngalirik ka Aki Edeng atuh geus kitu mah Aki Edeng teu hararese teu asa-asa barabat ngadadarkeun tina perkara pasalna kapuntangan tulung ku ngaran Marjuk beungeutna semut teutung harita teh aya nu nampiling ku makhluk anu teu katingali jirimna kalawan naon rupa dicaritakeun ku Marjuk tina pasal Nyi Mas Malati katewa ku Juragan Marga ge dijelaskeun sakumaha caritaan Marjuk malah nurutkeun caritaan Marjuk mah Nyi Mas Malati kungsi dipaksa ku Juragan Marga di kamar puguh mama ajengan mulia sareng garwana ngaranjung reuwas liwat saking
Harita teh kalayan kagungan sangkian palang siang Nyimas Malati ka kandungan ge ku Juragan Marga. Tutas Aki Edeng cacarita kitu pok Ibu Haji Romlah sasauran ujug-ujug benu we diwuh raraina meuni beureum pertana nafsu. Namun sarupa kitu mah jadi lain si Sarji atuh. Boga perbuatan teh amanah pasti usi walak si Marga tukang renten si aki-aki teu ceureuh. Taina ari tos ieu bade kumaha tuh amanah. Na bade diantep wae jelema kitu upami bade calik-calik wae mah sawios ayeuna abdi bade kanu berwajib ngalaporkeun si Marga. Saur Ibu Haji Romlah. Kelenan ibuna ulah waka kajurungku nafsu. Ulah waka ngumara-marah, ulah waka boga timuru kadinya. Sabab dinten teu ge ama jeung ibuna teh keur ngumaha ka Aki Edeng. Sugan jeung sugan aya gamaran ti Aki Edeng. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun karna Allah na ka Aki panguningakeun perkawis pun anak teh ya. Usaha sareng ka mana dicanakna pun anak teh. Saur Mamajengan Mulia tumaros deui ka Aki Edeng. Insyaallah dipangersa maksa bae mah sejan naroskeun tuang putra ka Aki. Nanging langkung dipayun hatur punten sanes Aki bade mintonkeun ka tiasa. Sanes reus ku perkawis ilmu jalaran tadi ge parantos disangemkeun ka payuneun pangersa nu teu gaduh jampe jengkoleun-jengkoleun acan syun. Nya dina wangi tadi teh Aki teh ngalon-ngalon lawong dieu pun anak ari katami-tami teh kebun anak sareng ku istrina diwagel udah wangsul. Lajeng wangi teh Aki teh panganguran mangrekeskeun perkawis jang Sarji supados tiasa sae deui sabihara-bihari jalaran Aki teh hawatos ka anjeunna. Nu sakitu bageurna katami-tami anjeunna teh parantos nungul pinang teu indung teu bapa. Teu wargi-wargi acan. Dinten bada Isya Aki aya nu ngarewos ka Aki teh. Luka saha nu ngarewos mah jalan teh aya jirimna disebatkeun nyimpen panginten Aki teh datas kedah tos mondok. Da ieu manuju ngajentul keneh. Duka panginten sare bari ngajentul Aki teh. Nu ka kupingna ku Aki mah ngawartoskeun perkawis jang Sarji tangtos tiasa jamang deui mung rada lami. Bukan tahu sasih dua sasih mah saja biti kitu tina perkawis tuang putra Nyimas Malati laras anu nyanak dia mah nanging sanes kujang Sarji. Usaha cenaki Bu Haji Romlah ngiring tumaros. Duka kusaha-sahanya maring anakna mah Kang Waki mah teu tiasa ngajelaskeun ku si dadap si waluna. Mung ku hiji murang kali pameget anu ngagem kana ilmu. Oge eta murang kali pameget teh nyanyanak Nyimas Malati teh. Nya aya nu ngasuh hiji istri tengah tuh. Lajeng Nyimas Malati ditikahkeun ka eta murang kali ka pameget teh. Nikah ge sanes nikah biasa saberos urang eta aya walina. Ada aya panghuluna, ada nabi naib. Ieu mah ditikahkeun secara gaib, kasana mah ditikahkeun ku setan, ada nabi ku siluman. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung. Aduh, kumaha bae atuh amanah. Pamilos teh mah Nyimas aya nu nyana ku bangsa siluman. Ibu Haji Romlah ngaraos leuwas nu teu aya papadana. Bupi eta nu nuju ka kandungan teh nah tetesan getih ti carogena tanapi ti saha Aki. Mamajengan Mulia tumaros deui. Ari numutkeun pituluh mah teu aya nu kateun teu nuju ka kandungan seueur. Eta mah kusangkian anu sanes we nu maksud mah supados carogena Nyimas pirak kitu. Dah ini mah kieu tu Aki kamu abdi moal bade manyangkeun patarosan. Leres henteu nuju ka kandungan mung abdi mah nyuhunkeun tulung ka Aki supados pun anak biasa kapenak deui kalayan aya dina kasalamatan. Saur Mamajengan Mulia teras munut tulung ka Aki Edeng. Kumaha atunya euy sabna euy. Jadi nyosok jero dewek di buntangan tulung ku kersa jeung ganyi teh. Cek Aki Edeng seuri kalawan tumanya bari ngareret ka Mangsapnan. Kumaha bae atuh teh malah cek Mangsapnan teu bisa mastikeun. Insyaallah kersa jengan. Mung pangersa wayahna kadang ngiring ngabantos ka Aki ku jalan munajat ka Allah. Jalaran teu aya deui langkung kawasa sareng langkung wenang angin Allah. Insyaallah tangtos abdi ge ngiring munajat Aki. Eta iraha bade ngalaksanakeunana saur Mamajengan Mulia para mitra nu mulia. Harita teh disambung ku garwana. Mun Aki sing hawatos we tuh ka abdi alah. Dupi syaratna naon wae Aki bilih kadang ngayakeun syarat kitu. Ayeuna ku abdi bade disayagikeun pisarateunana saur abi Ibu Haji Romlah. Celengkeung Mang Nawawi bade gana pipilueun. Tadi mah ngabetem teu kecet-kecet bari diuk di juru sisi lomari. Cungo lagi naon sih pisarateunana kadang nyagikeun tumegan sun na
Kadang usah saja nanti lebih kada aya hulu mai hidung gitu. Dan upami kada aya hulu mai hidung serius abdi sanggup nyiaran mah gitu. Nah kenaon atuh hulu mai hidung sia nyawi. Aki Edeng ngareret ka Mang Nawawi. Mun kang syarat itu. Hulu mai hidung malain keur juring sia mah kulo-kulonya keur juring kudu dibere hulu mai sagala. Aki ge beukiun keneh kalau hulu mai mah jo. Dong boroning hulu mai sanajan hulu pada ge pangaresep aki da teh. Di badan hulu mai dibikeun ka juring mending digule we dahar ku sarerea. Pan manfaat katarimakeun kudu ngadahar. Ilaing mah pira aku teu milu ngadahar. Ilaing sok ngalilieur sorangan sia nyawi. Ari juring dibere hulu mai, ari lain dahar jeung uyak. Teu bogo deui lain teh. Cek Aki Edeng ngahehe seuri. Aduh. Mohonya pinter keneh Aki sun coba jana ge. Mang Nawawi ge seuri. Dan teu kedah nganggo syarat naon-naon Aki. Ibu Haji Romlah naros deui ka Aki Edeng. Aya. Teu kedah nyimas teu kedah. Teu kedah syaratna mah bantos kudu munajat ka Allah supados tuang putra enggal ka penak. Kalayan aya dina kasalamatan. Mun atuh eta mah sakitu we mamajengan, insyaallah ku Aki bade diikhtiaran kalayan nyuhunkeun piduana di Banggersa sareng ti Nyi Haji. Anu salajengna Aki bade unjuk permios we teh. Wire dirorompok teu aya sasaha, jabi wangi hujannya sakitu ageungna. Tanya teuing we kamar Aki bada raseuh jalanan kentengna balocor sun. Ieu atuh we sabnan urang ngeureuyeuh bising kaburu panas teuing. Cek Aki Edeng pamitan rek balik. Teh heula atuh Aki ulah ngayalan teuing da tebih atuh. Ke ulang tuang heula sakantanan berjamaah. Aduh nuhun Mas pangasih sama ditampi ku Aki. Mun kumaha reungap keneh teh mege tos sasarap heula sareng dia punya anak. Keun ke sanes waktos Aki ka dieu deui. Mang atuh ajengan unjuk permios kalayan ulah kirang-kirang ngapunten ka Akinya. Cek Aki Edeng nyolongkrong sasalaman. Abdi nu kada diapunten ku Aki mah wireh diri we Aki teh ku abdi baler mama ajengan mulia. Bari nyambut kana leungeun Aki Edeng. Diri weh naon ajengan mang atuh unjuk permios ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baler mama ajengan mulia kitu deui Ibu Haji Romlah. Nyiri ngawaler bari ngajajabkeun dugi kana teras. Jut Aki Edeng jeung Mang Sapnan tarurun tuluy ngalaleos rek barali. Harita Aki Edeng jeung Mang Sapnan sapapisah. Baralik sewang-sewangan sabab Aki Edeng maksa rek balik ka imah. Para mitra kaum dang, abongkena kasebut jelema sok aya bae nincak kana paribasa. Nu asih dipulang sengit teu narimakeun kana pitulung ti batur. Sajabana ti kitu sok aya bae nu kasipatan ku basa owah gingsir. Teu cara dina waktu keur manggih kasusah atawa meunang kamusibatan. Mun teu sirikna cirik-cirik menta ditulungan ka batur. Ari geus ditulungan aya paribasa boro-boro kamulang tarima teh. Malah teringet bari hitut-hitut acan. Contona model saurang budak jajakar. Tayalian ti marju. Waktu anu karasa matas anu nampiling ku siluman di imahna Juragan Marga nepi ka beungeutna tutung sabeula. Mending ngudag-ngudag kalawan dianteur-anteur ku indung muntang tulung menta dipangubarankeun ka Aki Edeng. Na ari geus ditulungan mah bari cageul. Ngadon mangaruhan goreng ka Juragan Marga majarkeun Nyi Mas Malati dirawatan ku Mang Sapnan. Dititah ku Aki Edeng padahal keur Mang Sapnan jeung pamajikanana bororaah ka ngarawatan teh malah can kapanggih deui. Si horeng marjuk mangaruhan kitu sote ka Juragan Marga. Saula-ulah rek ngadukeun antara Juragan Marga jeung Aki Edeng. Di palar Juragan Marga cilaka ku Aki Edeng. Sanggeus cilaka ceuk pikirna marjuk. Maka jongjon neangan Nyi Mas Malati kitu deui indungna marjuk nu katelah biju minem. Nyebutkeun Nyi Mas Malati keur kakandungan teh bohong. Da eta mangarah baruntak rumah tanggana, sanggeus baruntak hayang mulung minantu sabab anakna keukeuh mihayang mikahayang ka Nyi Mas Malati. Lamun sarupa kitu mah antara marjuk bing jeung minem teh indungna. Geus ngaborogaan itikad goreng anu kanulian, cohagna marek nyilakakeun diri batur. Bada lohor harita Mang Sapnan balik ti mama ajengan mulia, nu geus indit reka mangarit jukut pikeun barabdoma. Tapi hate mah harita reyang riing asa hoream ngan awahing ku karunya, ku doma bisi ti peuting harayang nyatu. Jangan biju minam ada sanes dokter para mitra. Sanes ahli, sanes bidan. Ieu mah para mitra ngadukun kampung wungku. Teu kauger ku kode etik para mitra. Kode etik jeung naon anu dikudukeun, naon teh anu teu meunang. Ai mode dokter sareng bidan para wargi parantos janten tenaga ahli medis dina bidang kesehatan. Anjeunna aya kode etik teu kenging ngucah ngaceh para mitra panyawat ka anu sanes kitu.
ya Mang Jaya cenah gering naon ku dokter Liu Cacet teu kenging dokter para mitra ka ugar ku kode etik teh beurang moal kersaeun ya dokter mah sareng moal tenaga ahli kesehatan diana tapi model dukun model ieu mah biju minem gitu para mitra kumargi anjeunna teu ka ugar ku kode etik teh malah dimanfaatkeun dipake teu bener tah ieu dukun kieu para mitra kada di barenogan ayeuna saya mah sok tutulung kana butuh tatalangkan susah mah resep urang teh namun model ka biju minem aduh ieu ampun ngaruksak batur ya ayo ngagujurudkeun rumah tangga batur waktu mangsapnan keur leumpang bari ngajingjing harita teh ngajingjing tolomong leutik di kajauhan katingali dua urang lalaki keur tinggareding pangawakan jerangkung gede dina cangkengna tinggaraprek bedog horeng Ki Haur jeung Ki Tihul maneh narek ngadatangan mangsapnan dititah ku juragan marga tayarian rek nanyakeun perkara Nyimas Malati sakumaha caritaan ti marjuk majarkeun Nyimas Malati lamun ti peuting sok aya di imahna mangsapnan kabeneran harita Ki Tihul awasin ka mangsapnan keur ngangungkung atuh reg Ki Tihul ngaraneg heula kalawan ngabejaan ka Ki Haur lah kadalah bagian keur itu geuning si sabnan keur ngungkung moal tolobong euy uluh we kabeneran bisa tepung di dieu kumaha tuh da kumaha urang tanya we dieu malaun maneh teu ngaku ngampian Nyimas Malati teu ngaku murang kitik we bangusna pira aku manusia sakeupeung jeung bajuna moal bisa unggah peta bener lah hari kanan unggah peta teh mangan kuring rada paur sok ingis sisapnan bebeja kaki edeng we mangkani ngaki edeng teh nya ge baru kana geus aki-aki lagu ruangeun lain bantrak-bantrakeun dina babawane jeung pangartina mah tiulang ngadenge beja sobat juragan sepuh bala babah buntong buat kokok-kokobongan dipipitrat beungeutna ku aki edeng papira kada digiprat we cek Ki Haur rada muringis ku awanena aki edeng wah si laing mah ku meok meme dipacok atuh ngeplek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri ku aki-aki gitu patut we sieun sateasna ge kulit manusia moal teu asa model wajah bisi si laing miris ning hareupan aki edeng mah keun ku dewek dijajal aya ngasaan ngadu kakuatan jeung teu cijampang ya cek si Tihul ujung sedang mangsapnan harita geus deukeut nu kira-kira 20 meter deui gilak mangsapnan mengko nu maksudna rek ngarit di lebak sisi wahangan tapi timuruna Ki Tihul masih ganu rek ngajauhan atuh gero Ki Tihul ngagero sorana badag sabnan beureun heula euy popna bari disampeurkeun reg mangsapnan ngaraneg tuluy malik sanggeus Ki Tihul deukeut pok ditanya leuleuy aya naon Ki Baraya aya penting euy lain naon euy bari ngajanteng kade sambeurkeun ya cek Ki Tihul nyarita suga jeung Kuraweun ai Ki Haur ngajanteng tukangeunna bari nulak cangkeng pojengkang mangsapna nyampeurkeun reg eureun deui aduh hareupan jeung Ki Tihul nu keur muraleng bener si lain ngaran sabnana nya kuring ngaran sabnan mari kitu aya naon teu kudu tanya si lain nama ina urang ka ditu jeung dewek ka ditu ka mana loba teh huntu si Ayunit lamun teu nurut naon je hayang nyalabak kana tarang ilaing cek Ki Tihul bari serepet ngalugas bedog sarta disantongkeun kana palebah tarang mangsapnan puguh sakedapana mangsapnan ngalenyap mireung bedog nampeu dina tarang ngaso heula para mitra sadaya ngaso Si Tihul harita nyarita deui rek nur moal sia Ki Tihul nanya samalah ku ayeuna mah make nepak leungin mangsapnan sagala atuh tolomong murag tuluy ti gugulutuk kalebak jeung arit-aritna jaba leungeun ngarajet sabab Ki Tihul neungeulna tarik ari katamah-tamah keuna kana tulang geulang bahar kereneng sakadapan mangsapnan ngagerneng jero dadana aya maksud naon nya jelema teh cenah kasebut anyar pinanggi mari tipupun cerengkai disebutkeun rampok meureun kudu menta duit atau ngagaradah ka aing ieu mah ngadon ngajak init na aing terek dibawa ngarampok gitu lamun ku aing teh digugu pana pasti aing cilaka ari digugu sok sinnya aing rek dibawa ngagarong aduh nya ka arit murag kalebak ieu mungkin gua gahengnya ku aing dibesetkeun daw kana beuteungna kitu gerentes hate mangsatnan pok si Tihul ngomong deui nurut si lain moal rek nurut moal sia lamun teu nurut parieskeun sia beungna ku aing ainit nya mangsatnan semu geumpeur manehna kapaksa daek teu daek kudu init dituturkeun ku Ki Tihul jeung ku Ki Haur saja jalan bobokong mangsapna di tajongan sabab leumpang nang aya
Bekilila beki jauh kasih sisi lembur akhirna beras ka hiji tempat. Didinya ayah hiji imah panggung tur nengang eueuh tatangga pisan dadareukeun dareukeun. Si horeng harita mangsapna dibawa ka imah Juragan Marga. Sanggeus tepi gerok kitihul ngagerok Juragan Marga bari ngalacat ungah ka tepas nyiringkeun mangsapna. Juragan sepuh, ieu lasun ge ngajina mah ye. Cek tihul bari ngajejak bobokong mangsapna nu kakara ngalacat ungah ka tepas. Puguh meniti totolonyong ka tengah imah ampir-ampiran rek disusut. Sedeng hareupeun mangsapna anu ngajanteng. Ret-ret mangsapna ngareret ka luhur siga nu asa-asa. Beuki luhur ngareretna beuki temong hareupeunana anu ngajega. Barang tepi ka palebah beungeutna ana breh teh horeng Juragan Marga nulak cangkeng bari suraseuri. Apal kene si lain ka dewek sabna? Tanya Juragan Marga kasar. Gue apa mah? Saha apal deh? Nya pamarga. Naon sia? Cucu ngasih among kita manusia turunan cacah kuricakan. Nyatu sore teu isuk si balagung sia. Juragan Marga ngambek. Kalawan najong kana suku mangsapna. Saha dewek? Juragan Marga nanya. Semun Juragan. Juragan naon? Ha? Nu banyak sia ngomong jatuh. Juragan Marga. Tema mangsapnan beuki gugup nyaritana teu tatag. Ngarti bang na ilaing dibawa ka dieu sabna? Mawi, henteu kan sinupi kitu aya maksud naon abdi dibantun ka dieu teh. Jadi si lain teu ngarti bang na dibawa ka dieu nya. Henteu kan. Lamun si lain teu ngarti, pasti udah rek dijelaskeun. Nu maksudna mah lintang rek minta jawaban ti lain, kalawan jawaban eta baris ka harti ku dewek. Jeung nu terus terang sang ka dewek teu nyieun karugian pikeun diri lain. Sumu. Mangga sunu. Naon nu ditaros ku Juragan ka abdi teh? Kahiji dewek rek nanyakeun perkara si Sarji ngan hajaka waktuna kaburu beak teh.